Aku ini tulanya Kemana? dagang mayit. Tadi gawe aku balik sore na burit sakedeung deui eta kumaha ya. Burit teh pokona. Hujan atuh make terpal. Ya Allah, ya Rabbi. Make jas hujan meureun lain make terpal. Boga jas gitu. Boga. Jas kawin eta mah atuh. Ya ku jas kawin rek pake. Ieu nah geus nulieur wae. Boga jas hujan. Nyasok atuh kade di jalana balikna meuli Batagon mun eueuh mah kudu aya omatnya bisa dipacok ku kobra. Memaksa atuh heueuh edek tapi usina mayit edek Batagon. Di mana tadi? IKFC atuh. KFC meureun. Ta eta we lah. Gaya euy. Geus minang aku mah ka KFC. Komo eta nempo sate usus nama ngeunah pisan. Ya Allah, KFC. Ini sate usus. Da eueuh atuh. Menu baru pan eta teh paket komplit sate usus jeung marimas rasa kuah soto mantap bisa eta mah. Ya Allah, pangeran aing kumaha rasana marimas rasa kuah soto aing geus kabayang. Sabarkan aku ya. Aing. Nah, atuh Lila. Balikna ningali pengemis leutik keneh ayalah umur 80 tahunan mah. Ya Allah, ya Rabbi. Gede 80 tahun ini. Geus gede atuh. Emang umur 80 tahun kudu gede gitu kan aya nu leutik keneh oge meureun. Sok. Aku teh turun dina motor bukakeun panto mobil. Ya Allah, turun tina motor bukakeun panto mobil. Ya Allah, ya Robbi, ya kumaha menghadapi ieu? Turun tina motor bukakeun panto mobil. Sok terus. Tadi sampeurkeun ku aku teh bere duit ku aku teh. Ieu ibu keur ibu. Pek tadi jemput kanu mobil mewah. Sing horeng CEO anu nyamar. Aku teh dibere duit sagepok eta mah kuat asa asli eta ngimpi Gusti. Ya Allah, ya Robbi. Oke, terima kasih yang sudah nonton video saya. Dan lucunya kudu lucu gitu, maneh kudu serinya hampura. Bukan mah jangan lupa di share, like, komen. Pokoknya namanya komen orang nyeun di video panjang. Pokoknya nama sepanjang jalan kenangan, sepanjang jalan kereta api gitu. Jangan lupa ya, nanti saya akan pacok ku cobra ya. Oke, terima kasih. Mikum.